Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sonten ka sadaya. Mugi sadayana dina kayaan sehat walafiat. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Kawasa. Anu parantos mamari rahmat sareng hidayana dugi urang sadaya tiasa patepung dina waktos ieu kalayan sehat walafiat. Sarta mugia salawat sareng salam tetap kaguyur ka junjunan urang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anu parantos mimpin urang ti zaman jahiliyah ka zaman nu pinuh ku ilmu jeung kahadean. Hadirin anu dipika hormat tina kasempatan anu mulia ieu abdi bade ngadalkeun sabaraha ucap dina wangun pidato pondok kalayan eusi ngeunaan atikan teh kunci pikeun bangsa hareup bangsa. Kanu dipika hormat Bapak atawa Ibu guru nu salawasna satia ngabimbing kami sareng karenencangan sakelas oge para hadirin anu dipika nyaah. Atikan teh mangrupakan dasar utama pikeun ngawongan hiji bangsa nu maju. Bangsa majenan atikan teh bangsa nu ngahontal ngamajuan sarta kasuksesan. Ngaliwatan atikan ulajar henteu ngan ukur maca. Nulis jeung hitung tapi oge diajar mikir kritis, mibanda tanggung jawab jeung mibanda kahadean budi pekerti. Upama hiji bangsa henteu ngajenan atikan, tangtu baris nyang harepan loba masalah. Katertinggalan, kamiskinan, jeung kabodohan kusabab kitu. Atikan teh lainna ngan tanggung jawab guru, tapi oge tanggung jawab urang sadaya, pamarentah, masyarakat kolot, sarta urang salaku siswa, urang salaku generasi ngora, kedah daek diajar di kalayan tekun. Sebab masa depan bangsa aya dina leungeun urang bakal jadi pemimpin di mangsa nu bakal datang. Maka waktuna ulah disia-siakeun, rajin diajar, ulah malas, ulah nyerah, sarta nyobain ngajadikeun ilmu minangka bekal pikeun ngawangun bangsa nu jembar jeung jaya. Dina kacandekan atikan teh mangrupakan investasi anu paling berharga pikeun hiji bangsa. Mun urang hayang bangsa Indonesia maju, hayu urang mimitian ti diri sorangan kalayan sumanget diajar sarta ningkatkeun kualitas diri. Sugan pidato ti abdi henteu sampurna seueur kakurangan, tapi mugi eusina tiasa nepi ka mana urang sadaya sareng janten sumanget pikeun leuwih giat diajar. Amputan bila seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.